babaturan Mitra tepang dangu deui sareng Mang Barna. Urang ngadongeng deui neraskeun hanca nu katunda carios Rusia pelet maronge yasanaan merdeka permana. Hanca anu katuna teh upami telepat parantos dugi ka Uni cing nah si temi bau awaknya kebina-bina deing cing sakali ieu mah maneh nyarita anu bener saha lalaki nu 3 poe ka tukang datang ka dieu maranan maneh ceuk Ki Arjali Nyi Uni henteu hese ngaku sanajan teu cacarita tapi curugna cukup nunjuk ka lalaki anu aya gigireunana. Tah upami telepat dugi ka dinya nya Mitra kumaha terasna mangga urang sami-sami lajengkeun deui wae. Sok kabarayun sadayana. Lain lalaki nu eta tapi anu datang saheulaeunana. Cing ingat-ingat Saha? ceuk Ki Arjali negeskeun sabab dianggap Nyi Uni teh can ngarti kana pananyana. Nah datang ngabohong abdi mah nu datang 3 poe ka tukang mah nya ieu Kang Tutang. Geus 3 poe nyerekam di dieu kitu pan Akang. Ceuk Nyi Uni ngareret ka lalaki gigireunana. Si lalaki anu disebut Ki Tutang teh ungeuk bari muril-muril kumisna. Tuh, apan? Teu bohong abdi mah. Ceuk Nyi Uni. Tunggus kitu giliran Ki Arjali anu ngareret ka Dul Majid. Majid nu baleg maneh sacarita geuning lalaki anu maranan si Uni mah ieu aya keneh. Ari nu dipaehan ku sia nya saha atuh? Ceuk Ki Arjali. Ditanya kitu Dul Majid ngahuleng jiga anu bingung. Nya kami ge teu nyaho saha-sahana. Ngan mata kami galungan ge bongan manehna ngaku bogoh ka si Uni jeung ngaku geus maranan si Terembug. Ceuk Dul Majid nuduhkeun ku irungna ka palebah Nyi Uni. Kitu tang rek nyerenteng amek sabab Dul Majid ngahina. Nyebut Terembug ka awewe anu ayeuna keur jadi buah hatena. Ganjedog mondong nyieun kaributan. Sia urang mana? Datang ka lemur kami maranan rana. Ceuk Ki Arjali amek. Kitu tang munur deui. Masing manehna boga awak bang-bang jeung Ki Araji. Begung penek tapi jigana kitu tang aya hormat kana jadi tua kampung di ieu tempat. Tetela masalah can keneh bisa dibeberes. Aya lalangse anu can bisa kabuka nyaeta soal mayit anu ngababatang di leuweung jati teh. Masingnya Dul Majid geus ngaku yen manehna anu maehan tapi ku sabab henteu puguh saha-sahana nu dipaehan pihak nu wajib di kadipaten ge teu bisa ngahukum Dul Majid kalawan jejem. Salanan mah berok bae teh jalma. Sabab geus jelas nyieun kajahatan maehan papada jalma. Ceuk patugas di kadipaten. Dul Majid nya diberok tapi teu lila. Jero sabulan ge geus dibebaskeun. Anu jadi perkara yen Dul Majid geus maehan jalma, kakara ceuk pengakuan manehna wungkul sabab ari saksi mah eueuh. Pon kitu deui anu jadi masalah riributanana. Aja urusan perebut awewe teh deui kakara ceuk Dul Majid bae. Sabab buktina Nyi Uni anu pajah diparebutkeun buktina mah kekepehan teu rumasa geus kadatangan lalaki anu disebutkeun ciri-ciri na. Oh jadi kumaha atuh nya nasib layon anu ngababatang di leuweung jati teh.
Cek Ki Arjali katanya ka aparat desa. Ya ku kami sararea teh dikurepkeun we lah di sisi Cilutung. Cek aparat desa. Tapi indip-indip bisi hiji waktu aya anu tetelepek neangan kula wargana anu leungit. Nya kudu diterangkeun. Cek Ki Arjali deui. Mitra kaum dangu kocap salila 2 bulan eta. Aki rantet teu waka ningalkeun kampung kalihan asih. Keur mah ku Kipuhun dipahing ulah waka ini. Kami teh bingung, teu boga batur bakumaha geuning buktina si Piah pamajikan kami kalah abur-aburan ceul anak ceul salaki. Cek Kipuhun, Nah, itu ngarasa kaheurinan ku kami mah. Kami uduk ngenek di dieu. Di dieu deui we. ngomong Aki rantet. Nyawe Aki rantet di aku di imahna Kipuhun. Barudakna keur bilatung dulang kapaksa diurus ku Aki rantet. Lamun Kipuhun keur nyiar kasab nu masak sapopoe teh Aki rantet. Ke ari Aki teh atuh urang mana sebenarnya Ki? Mun sakalina kuli kami ditalingakeun. Aki teh geuning lain jalma samanea. Sanajan umur geus kolot tapi tanaga mah bedas ngaluhuran anu ngalora. Aki oge jiga loba pangabisa ka asup pangabisa ijen. Cek Kipuhun hiji waktu. Ya kami mah aki-aki biasa teu boga pada leuwih pangabisangan bae kami teh. Keur ngumara ieu jauh datang nama ti kidul ti wewengkon Galuh Pangauban. Cek Aki rantet. Luh, paingan boga pangabisa di jolna ti Galuh mah. Cek Kipuhun ungut-ungutan. Tina caritaan kolot urang Galuh mah cenah jarago ijen. Cek Kipuhun deui. Aduh eta mah baheula. Baheula zamanna Aki balangan terang ngasup Prabu Ciung Wanara. Galuh ayeuna mah Galuh anu ngaleutikan jalu. Cek Aki rantet. Ngaleutikan kumaha Ki? Semun ngaleutikan teh ngaleutikan kumaha? Cek Kipuhun deui. Habanan ayeuna mah Galuh teh geus lain karajaan. Nu nyangkingna teh ukur pangkat bupati, anu ngabeunumna oge urang Mataram. Galuh teh bawahan Mataram, teu ajeg ngajaul jangkung jiga baheula. Cek Aki rantet bangun anu kagagas, kana mangsa lawas tapi jiga embung kapapanjangan nyaritakeun nasib nagarana. Aki rantet mah ukur nerangkeun hal-hal sejena. Yen ayeuna manehna teh keur ngumara, nuturkeun inung suku ngitung lemur, ngajajah milangan kori. Tur teu puguh anu dijugjug deui. Anyog ka dieu teh cek si Aki dumeh panasaran ku beja. Sabab katatar Galuh elmu pelet ti ieu wewengkon teh sohorna kabina-bina. Teu kaup aya awewe anu susah dideuketan ku lalaki, sok bijil kecap. Awas ya dipeletkeun ka tatar kaler, kitu cenah. Cek Aki rantet. Ngadenge omongan Aki rantet, Kipuhun mah ukur ngahuleng jiga anu ngumar kasusah. Puguh ge rumasa teu matak dikaaguleun boga lemur teh. Sabab anu sohorna lain nu alusna tapi anu gorengna Ki. Cek Kipuhun. Kituna teh bari nerangkeun paninengan lemur zaman bareto. Baheula kira 100 tahun kalarung di kalihan asih teh ngadeg karajaan. Sanajan leutik tapi asri. Rahayatna saruka bungah rajana sabar jeung bijaksana jeung sanggup ngurus rahayat. Ari anu ngalantaran ke nagara aya kamajuan, sabab Kanjeng Prabu sok dibantuan ku putri ti padepokan kalihan asih. Lobana opatan geulis teh pisan. Loba anu ka pentang asmara tapi eta putri anu opatan
tara kagenam ku panggoda maranehna boga ilmu dina makilkeun rasa asih di papada manusia. Itu sababna salila dibantuanku putri anu obatan negara teh jauh tina rareged rahayatna alakur jeung silih ajenan eta teh kusabab pangabisa putri anu obatan teh ceuk Kipuhun. Kudan deh gini ayeuna mah padepokan kalihan asih teh juga jadi sumber kalibu hujan euy. Loba anu barisa kana pelet tapi ukur dipake keuntungan pribadi geuninnya. Ceuk Aki Rantet. Di omongan kitu Kipuhun ukur rumenghap eungap jeung jiga loba kasusah. Punya sangusna putri anu opatan eueuh para muridna teu boga palangeran hirup anu bener. Malah gawena teh ngan ngahucuhkeun kagorengan. Mun awewe loba anu ngagoda lalaki, mun nu datangna lalaki loba anu dipake ngagoda awewe. Kami teh kaasup korban pelet. Ku kuat-kuatna ilmu pelet ti kalihan asih. Ku pantar si Uni anu buheuk ke gemerot ge ari di pasangan pelet mah. Jadi pada ngudag atuh. Manehna pada marebutkeun. Eta cenah geunah teh dina pelebah gitakna. Dibikeun kaloba lalaki galungan atuh. Ceuk Kipuhun. Aki Rantet mah ukur bati ku godeg gue. Kami mah hayang mecakan ye. Tapi kamana keampuhan eta pelet. Ceuk Aki Rantet lir nyarita kasorangan. Tah teuing. Nah kakolot pantar Aki metu moalnya. Temal Kipuhun bari nyerenge. Aki Rantet mah teu ngomentaran naon-naon. Yen pelet ti padepokan kalihan asih teh kacida kuatna. Munguh matak panasaran keur diri Aki Rantet. Manehna jauh-jauh datang ka ieu tempat teh memang tujuanana hayang ngajajal eta ilmu. Malah mun kongang mah hayang meruhkeun pisan. Di waktu kami uduk ngadatangan eta padepokan lah. Ceuk Aki Rantet nyarita ka Kipuhun. Nya ciga Aki ini serangan tang hayang diantar ku kami nya. Nah make mungan tur. Ngomong Aki Rantet. Tua ni di padepokan teh loba awewe garulis. Ari kami panalaki lumpuh Yuni. Jalma teu kuat iman. Tong baroning digoda ku cawene anu nya garulisnya maranis. Dah dipelet ku si gemerot ge nyerina kabina-bina. Tapi keun ka adu glajer atuh. Ceuk Kipuhun. Nah ku si gemerot punyi Uni teh sia digerihan ngagunakeun hinis gitu. Tapi ka nyerina matak adu glajer gitu. Ceuk Aki Rantet. Nyawa pokona mah kami terudeng wel ai diajakan nganganteur mah. Teu. Ceuk Kipuhun bari bibiri gidigan. Mitra kaum dangu. Dina hiji poe Aki Rantet teh nyawe ngahaja ngulunu ka wewengkon padepokan. Barang datang ge geus dipapageun ku sabubuhan cawene anu umurna kakara 12. Aran Cunit jeung Cambernik. Sampurasun. Ceuk Aki Rantet. Atuh didinya aya awewe anu nemalan. Rampes. Aya naon aki-aki datang ka dieu nadek Minang saraya menta jampe pelet Aki. Cing atuh sing eling pan Aki mah geus kolot. Ceuk cawene anu pang gedena bari iri hilan seuri. Meureun manehna mah helaneun sabab aya aki-aki rek menta ilmu pelet. Hari Aki edek meret saha atuh Aki? Ceuk eta awewe semu ngece ngan bae ku Aki Rantet mah henteu diladenan. Malah manehna mah anggur tumanya. Saha cenah nu jadi lulugu di eta padepokan ayeuna. Nah aya perlu naon make nanyakeun aceuk jamani sagala rupa.
anu jadi pupu di dia teh katalahna nyi jamanisnya. Tapi no damel aki. Tapi da sakur anu boga kaperluan sok dilayanan ku para muridna bae. Acet jamanis mah remenanya pi di kabuyutan. Puguh aki mah yang langsung tepung jeung nyi jamanis. Kumaha bisa henteu? Henteu sagabayah narima sema. Aki ieu pangagung di Sumedang kakara di sanghareupan ku Acek. Lamun aki pangagung di Sumedang. Uluh. Kurang kuat ilmu murid-murid nama. Mun teu kuat bisa-bisa cilaka da ilmu nama rines ka didina. Ceuk Aki Rantet. Ai. Nah, aki bet nyarita kitu jika aki mah datang ka dieu teh eudek neangan perkaranya. Pihak pribumi mimiti tugenah ku pariporah Aki Rantet. Aki mah ini dek nyiar perkara. Datang ka dieu teh puguh hayang ngajajah. Tapi kamanya kahebatan ilmu dipuhit kurang dieu teh. Hai. Humayuanya dasar aki-aki kolot ku maneh. Teu bisa nalipak diri. Ceuk pribumi kitu nate bari bibirna ngunyem jiga mapatkeun jampe pamake. Ngan bae sanajan ukur ngunyem tapi ku Aki Rentet kadenge kalawan bentes. Si awewe anu jadi muridna Nyi Jamanis teh memang bener keur mapatkeun jampe. Jambena nya jampe pelet. Sangkan batin Aki Rantet kagoda. Dah, ya jampe pameret midela muhun jampe ngajampe pelet ieu. Ieu jampena teh getihna sakeclak, buukna salamar, dihijikeun dina jiwana kacangreud, hatena kaeurad. Tong ojah, sukma sia katalikung. Wus. Mitra kaum dangu Aki Rantet nahan ngapan. Sabab aya hawa aneh nebak kana hariguna. Eta dorongan hawa teh teu gede-gede teuing. Mun mah mangrupa angin ukur karasa hiliwirna. Ngan bae Aki Rantet tetep kudu waspada. Sabab ieu lain sahawa-hawana. Aki Rantet tetep nahan ngapan. Nuku manehna dipahing nyiseup hawa anu nebak teh. Ayeuna manehna kudu pakuat-kuat antara dorongan hawa anu nebak jeung nahan ngapan. Aki Rantet awakna ngadeg-deg sabab napasna geus karasa eungap. Ngan bae anu ngaluarkeun panarajang ku dorongan hawa ge jiga geus teu kuat. Malah akhirna si awewe ngarumpuyuk bari renghap ranyug. Aki Rantet oge sarua renghap ranyug ngan tetapi ka ngarumpuyuk. Sabot kitu tirohangan padepokan ngalangeor hiji awewe. Umurna kira 35 tahunan tapi gelisna jauh ngaleuwihan para cawene anu umurna 12. Aki Rantet malohok mata simeuteun. Bari hatena renghap ranyug. Malah ceuk keurentesna, boa ieu nu katalahna Nyi Jamanis. Pupuhu ieu padepokan teh. Ceuk keurentesna Aki Rantet. Ngan bae Aki Rantet langsung ngagebeg. Sabab Nyi Jamanis langsung nemalan. Memang henteu salah. Nya kaula pisan anu katalahna Nyi Jamanis teh. Kaula. Ceuk Nyi Jamanis jiga anu sanggup ngadengekeun isi hate Aki Rantet.
Ayaku juga lah iya cawene. Cek hade akhiran tet deui. Ah, kaula mah teu boga pangabisa naon-naon. Teu bodo-bodo acan. Nu juga lah dina sagala hal ukur guru-guru kaula. Nyaeta putri anu opatan tea. Cek Nyi Manis. Mustahil nyai kungsi jadi muridna putri anu opatan. Udah mau keumuran. Cek akhiran tet. Sabab putri anu opatan leungitna leuwih ti 50 tahun kalarung. Nah make teu kaumuran. Da sawaktu guru anu opatan ngawuru kaula. Kaula umur teges 30 tahunan. Temal Nyi Manis. Ngadenge jawaban kitu atuh akhiran tet kacidaruwaseunan. Anak itu. Oh si ada nyai umur mah geus korat kacida atuh meureunnya. Cek akhiran tet. Atuh Nyi Manis ungeuk nganyakeun. Mun percaya umur kaula geus 80 tahun. Temal Nyi Manis. Akhiran tet molohok. Geus kitu ngareret ka sabubuhan cawene anu ditaksir umur-umurna parawan jekekan. Eta si Saptani umurna 60 tahun. Nu tukangeunana rata-rata umurna 40 tahun. Nah make kudu leuwas. Ceuk Nyi Mani. Bala mitra sanajan disebutkeun ulah leuwas. Tapi ari nampa beja kitu mah akhiran teteh teu budu ngajenghok. Kumaha henteu rek kitu mah nya aya awewe anu umur 80 tahunan tapi geulisna jiga awewe umur 35 tahunan. Atuh angot anu umurna kakara 50 tahunan mah katempona jiga cawene jekekan umur 12 tahun aduh. Cek gerentes akhiran tet moal mah ieu nu disebut ilmu kasajatian teh kitu. Mitra kaum dangu tapi jiga anu apal kana isi hati akhiran tet. Nyi Manis langsung ungeuk nganyakeun. Andika teh jalma waspada jeung loba kanyaho. Eta make apal kana ilmu kasajatian. Nah sabaraha umur Andika ayeuna? Ceuk Nyi Manis imut manika reueut. Umur kaula bulan hareup je. Nya bulan hareup bulan ayeuna April. Tanggal 28 April teh kaula teh umur teh 65 tahunan. Ceuk akhiran tet bari nemongkeun kulit-kulitna anu karijut jeung huntuna nu geus loba nu punglak. Mireungeuh kitu para cawene ger sareuri dumeh akhiran tet nemongkeun huntuna anu ompong. Alah. Ingat-ingat boho. Tapi buyut kami baheula kungsi nyebutkeun yen aya urang Sunda anu boga ilmu kasajatian. Eta ilmu bisa milu nutulkeun kahirupan nepi ka akhir zaman. Kitu nanti bari awet ngora. Teu kapangaruhan ku waktu. Ceuk akhiran tet ngadenge ucapan akhiran tet. Ari Nyi Manis mah ukur seuri keom. Kaula moal mampu ngajalankeun eta ilmu. Ukur para kaluhun kaula anu bisa kaasup putri kalihan asih anu opatan tea. Tapi anu mampu nuturkeun kahirupan tepi ka akhir zaman. Cicingna lain di dieu. Sabab kudu pindah alam. Nyaeta milu dina hiji alam anu teu kapangaruhan ku waktu jeung zaman. Ceuk basa karuhun mah ngahiang tea ngaranna. Omong Nyi Manis. Mitra kaum dangu kecap ngahiang teh ku urang Sunda mah geus lawas dipiwano.
aya anu percaya jeung aya anu henteu. Anu percaya dasar nama tina kawenangan pangeran. Yen mun pangeran marengkeun moal aya kajadian naon bae anu mustahil. Ari anu henteu percaya ukur nyumenderkeun kana hal-hal anu sifatna nyata bae. Moal sagawayah jalma bisa ngahiang kajaba geus kataekan pasaratanana. Ari pasaratanana lain bae kudu kuat, lain bae kudu tigin, lain bae kudu suci, jeung lain bae kudu pinter jeung bener. Eta mah ukur sabagian leutik tina rupa-rupa pasaratan. Ceuk Nyi Jamanis. Oh, sebutkeun atuh naon wae pasyaratan salian ti anu cikeneh disebutkeun teh. Aki hayang nyaho yeuh. Cek Aki rantet. Ngan bae Nyi Jamanis teu nemalan. Kajaba kalah ka imut manis manika reueut. Apalkeun heula anu dieu. Kakaranyaho pasaratan sejena. Omongna saeunggeus lila cicing. Tapi pangapunten Nyai. Kami datang ka dieu sabadana lain edeuk tetelepek soal pangabisa ngahnyang. Kami mah ukur edeuk tumanya. Kunaon andi kaboga ilmu tapi teu dipake kahadean. Ceuk Aki rantet. Ilmu kaula teu hade teu goreng. Sabab eta teh gumantung anu ngajalankeunana. Ibarat peso pangot. Nah edeuk dipake ngukir tulisan endah dina daun lontar atawa edeuk dipake ngaraheutan leungeun anu makena. Pam kitu deui jeung paelmuan khususna ilmu anu ku kaula keur disupri. Loba jalma anu nyebutkeun ilmu kaula teh cenah ilmu pelet jeung ngagenam hate lalaki. Tapi sajatining ilmu kaula diturunkeun ku para kaluhun ukur diterapkeun jang ngajaga rasa kaasih. Kaasihna papada jalma. Sabab loba kasebutkeun, loba kajadian pacogregan di sasama jalma. Sabab dina hatena teu boga rasa walas jeung rasa asih. Ceuk Nyi Jamanis cacarita panjang lebar. Dina kasimpulanana Nyi Jamanis mah henteu rumasa ngagunakeun ilmu jang kasarakahan jeung kajahatan. Ngan bae cenah henteu mustahil aya anu ngamangpaatkeun ilmu manehna keur jalan sasar. Lamun geus kitu eta mah geus jadi tanggung jawab masing-masing. Sabab kaula mah dina nurunkeun ilmu ge henteu nitah kajahatan, henteu. Ceuk Nyi Jamanis nerangkeun. Sabab Aki rantet tiga anu nuding goreng ka dirina. Tapi kureana kajadian kajahatan birahi anu dipilampah ku para murid andika tetep kudu ketempuhan milu tanggung jawab. Ceuk Aki rantet. Tanggung jawab kaula mah nyaeta sawatos mere paelmuan. Geus kitu mere pangwadi sangkan eta ilmu ulah dipake sarakah sumawona kajahatan. Ngan lamun geus dipahing kitu maranehna teu ngagugu eta mah geus tanggung jawab masing-masing. Balukarna oge tangtu kudu ditangkes ku masing-masing. Ceuk Nyi Jamanis. Murid kaula beki dieu beki loba. Kaula ge geus teu apal hiji-hijina. Tada teuing kaula ngarasa riweuhna. Lamun saban murid anu ngaleuya di mana-mana kudu haban ditalingakeun ku kaula.
Cek Nyi Jamanis deui. Namun hiji waktu ku kaula kapanggih aya murid Andika anu milampah sasar. Hegu kaula diwarah nah Andika eudeuh pipilueun nang tayungan atawa malah melaan jalma salah. Cek Akirantet. Eueuh ti ditu najal masalah kudu dibela. Pek bae eta mah urusan maranehna bae. Mun aya kitu kieu nya sina maranehna bae anu tanggung jawab. Cek Nyi Jamanis manitatag. Ku bangga kitu mah. Sabab hiji waktu tangtu kaula teh bakal ninak tanes ka jalma-jalma anu ngalalawarakeun elmuna. Omong Akirantet. Bari saterusna diungekan ke Nyi Jamanis. Saterusna Akirantet rek amitan ngan edas. Samemeh ini teh make ngaliuk heula ka tukang. Tama kawaranan kaulah yang ngarasakeun kumaha hebatna ilmu pangemat batin anu kasohor ti kalian asih teh. Pokona Nyi Jamanis mah ukur imut ipis ngan saterusna manehna ngunyem lalaunan. Hampir henteu kadenge ku Akirantet. Tapi teteh lah manehna teh keur mapatkeun ari ajian peletna teh ieu mitra. Dewi Sakti linggih na diri kula. Kulana hate panceg. Pancegna asih nu kula. Pelong tatamat puncak rahayu. Tewala tekaya tewala kaya. Cicing meti satungtung maung. Ngurat kana awiraga. Si neneng raga si kakang. Nyalinur sigu impen temut. Hadir muara na surga. Bebenyokeun kapalaina. Bareng jeung eta aya angin ngahiriwir nebak lalaunan. Si angin teh lir mawa sesengitan. Nyamuang nebarkeun asmara kamana-mana. Sawaktuna mah gana irung Akirantet. Bet langsung narobos kana eusi dada. Atuh karasa ngajedud. Sakapeung ngalaketei sakapeung ngagedur panas. Kesang Akirantet ngadadak ngoprot. Awak ge ngadeg-deg paranas tiris. Cek hati Akirantet aing kudu kuat. Aing kudu kuat ya. Badi renghap ranyug. Manehna muisirkeun pikiran mengparkeun ingetan goreng. Ari eta ingetan goreng teh tayalian rasa birahi anu nyedek kana dada nyaliara dina jajantung. Mitra Akirantet terus we gegerenyeman sing kuat cenah sing kuat gitu. Gegerenyeman sorangan bari awakna mengadeg-deg. Ayeuna awakna geus lain ukur ngadeg-deg deui. Tapi oge bari jeung ramoh poe taya tangan pangawasa. Malah akhirna mangan brek bae deku. Akirantet hatena ngarasa reuwas. Sabab ilmu pangemat sukma anu dikaluarkeun ku Nyi Jamanis sakitu kuatna. Salila ieu Akirantet ngaku hiji jalma masagi anu jiwana geus kuat. Teu kapangaruhan ku emosi. Tapi ayeuna kabuktian aya hawa nafsu anu henteu bisa kapeper ku manehna. Sawaktu sukma nakarasa aya anu ngabedol, jiwa nakarasa guligah jeung hatena teu jongjon. Mitra Akirantet rumenghap eungap sedih aya haneueul aya. Sakieu kakolotan teh lah hati aing ahi keneh kakurung ku hawa nafsu. Geuning aya keayaan keneh. Teu kudu dicas geuning ayaan keneh nafsu teh. Wara mitra. Akirantet cengkat lalaunan. Geus kitu manehna ninggalkeun eta tempat bari rumangieung.
sabab awakna leuleus satulang sani jeung ngapanana ngahegak eungap. Anyog ka imahna tua kampung Arjali pada mapag pada nganaha-naha malah teu kurang anu ngarasa curiga oge. Mama age-oge sarua kage nama asmara kitu euy. Uluh makanya urang padepokan kalian asih mah rata-rata garulis. Cik jalma anu kabeneran keur nganyang ka Ki Arjali. Jaga abah cari saja ari deui. Cik Aki Rantet bari lempang kokoloyongan sabab tuurna leklok teu kuat dipake nangtung. Lain kagak abah Aki. Da kami mau ukur mireungeuh kanyataan eta teh. Mun Aki nyaan teu kagenam geuning datang ka dieu suku leklok awak karamoh poy. Moal sapati-pati kitu lamun eueuh kajadian-kajadian penting mah. Memang benar ada kejadian penting kami teh bisa mangadu pangabisa. Ngan tetera itu lebih unggul euy. Aduh. Pasti itu nu lebih unggul. Sabab ari maranehna mah Aki parawan jekekan kabeh. Ari Aki pan sakitu geus kakolotana. Nah, cek jalma menguh matak gergeteun keur Aki Rantet sabab nu cacarita teh boga sangkaan yen manehna geus kagenam ku asmara ti kalihan asih. Aki Rantet beki keheul bae waktu nu araya ting cileukeuteup seuri da meureun sarua nyangkana teh kitu. Mitra kaum dangu samulangna ti padepokan kalihan asih. Aki Rantet kagegeringan lamun dipeuting guling gasahan teu bisa sare. Lamun beurang ulang jentul jiga teu boga rasa sumanget. Malah cek hate Aki Rantet sabot guling gasahan dina dipan kurang ajar sana ieu aing pasti kateterusan keuna ku pangaruh pelet. Sakitu aing sadar tapi tetep we hawa pelet nerap kana jiwa aing. Malah lain sakali bae Aki Rantet haregungan jiga anu nahan ka nyeri teh. Ku sabab kitu atuh ka ngona rabul pada ngalongok ka asup Ki Arjali jeung Nyi Samiah anu jadi pamajikanana. Kunaon atuh Aki, kunaon? Cek Ki Arjali ngaguyah-guyah awak Aki Rantet. Sabab sakapeung mah eta kolot teh jiga anu keur ngalinur. Si manis. Si Jamanis ngarangkang dina implangan nemongan wae. Aduh, reretna kiceupna bibirna anu semu ipis. Si Jamanis nemongan bae ngalangkang dina implangan. Aduh, cipta we lamun dirungrum teh betah. Bari senyum di kulum. Aduh. Cek Aki Rantet jadi luh lah. Tur ari geus nyarita kitu mah manehna midangdam jeung sasamat. Aduh, sia Jamanis. Montong kitu sia mah teu teuingeun ka aing teh. Aduh, kacipta wae galang eorna ngalangkang dina implangan. Aduh. Cek Aki Rantet. Mireungeuh kitu Nyi Samiah judad-jaded bangun anu ngewa. Ih, dasar laki sakitu geus sengserang padung teh. Kabikang mah anger we ingetnya. Ih, Cek Nyi Samiah teu suka. Aing mah lain bogoh kasih Jamanis. Tapi ieu hate diganggu bae ku ilmu peletna. Hate aing diganggu wae ku peletna. Aduh. Manyatahan. Cik Aki Rantet bari humarurung. Pohana.
cager wahara gitu hanya kabujeng neng nong dugi ka dieu heula insyaallah enjing diteruskeun deui apunten samudaya kelepatan nuhun kana perhatosanana billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.